Aduh, kemananya Neng Amoy? Di kamari geus janji hayang ngajakan ulin. Tapi kemana ba ya jelemana? Herman heran. Padahal mah acan tel kurang naon coba sakieu kasep Doang Arjuna. Mejurna celana. Aduh. Kurang naon doang nama kurang duit doang nama. Hoong pasti. Weh, doang lama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lain tunaan ya. Biasa, Wak. Ieu mah penyakit, Wak. Kesekan gitu doang nusa kalor. Penyakit, Wak. Penyakit pereket ya. Astagfirullah kamu diubaran, dicager, kayak karasana gitu. Itu karasa diubarna ge teh diinum ku kami. Waduh. Kunaon tuh ieu kunaon? Hah? Biasalah, Wak, ieu mah penyebab lah. Atuh pira uti diinum ubarna kamari. Pohoan, nek diinum ubarna malah. Kayak coba. Waduh, ieu mah rada penyakit iya ya, penyakit sakalor asa namanya. Sakalor. Ya. Naon eta sakalor? Pereket. Ayan kalinya. Sejenisna eta. Neng Amoy. Waduh, kemana ya? Mana Neng Amoy? Kayak waduh coba kemana? wayahan awak, gurakum Neng Amoy ya. Kayak wanyaran heula sagedeung tungguan heula nya. Hah. Aduh, tega nian Neng Amoy ya. Asa nek nangtung ge Bener balik. ya. Karek balik main di kota. Di kota. Coba Waduh. Dodok diuk. Ngobrol bae heula nya. Besi kaganggu aya u amanya, uana ka dieu heula ho. Ih, Hagur jojong bae. lenti tadi. Cantel, Hah? Neng minta hampurnya kamari untuk ninggalkeun Cantel. Neng janji mau ninggalkeun deui. Beneran? Bener, Janji. janji. Amun bohong naon? Itu tuh ngomong. Ah, bohong ya. Moal ninggalkeun. Sumplit, sumpah. Sumpah, Bagus ge ari embung ninggalkeun mah. Acantel jadina adem ai deket Neng Amoy mah. Amun eueuh Neng Amoy, boh kakalepekan dong kotokna cipuncit. Kemana ya jelema? Neng Amoy, di sini di mana? Di anu ngintip. heeh. Yuk pindah yuk. Ayo. Yuk, urang kanu rame nya. Yuk. Waduh. Pusing aing ieu ari geus kieu saroba aing ieu tanggung jawab. Kunaon atuh ubarna nya eta si Cantel. Maena penyakitna panas eta gara-gara ditinggalkeun ku si Amoy. Jeung kena ku batuk deui maena. Kemana ieu si Dugul ge eueuh? Dugul. Kadieu. Kebeneran ieu. Kadieu. Lain urang nyer ubar yuk. Kadieu tuh. Jeung ubar ieu jeung ubar Cantel kadieu tuh. Maena batuk kamari teh gara-gara tinggal si Amoy. Nya, gitu. Kapaksa urang kudu neangan ubar ieu. Lamun teu diubaran besi kumaonam. Ayo urang neangan ubar kali itu tuh. Aduh, kemana ya si Cantel? Kerunya ke kamari yang ada lena dona parah ada stres neta galau gara-gara tinggalkan si Amoy. Tumpang gimana ingkedan ya dong stroke. Aduh, kerunya ada si Cantelnya. Kemana ya? Aduh, meh beragag. Mana ya nya? Jangan karunya soalnya galau meh gara-gara si Amoy. Di ubaran adek cager ada doang nama kamari ge. Yang beken ting henteu eta obat aku si Dugul. Aduh, kayak nyaran si Cantel lah suka ngepanggihnya karunya. Aduh. Kemana nih? jadi bayar. Jadi ya bae. Neng pegel. Oh, pegel. Aduh sarua ieu Cantel ge pegel suku ge manehna sarina cara ropok. Tuang amun aya baudan mah pake ieu teh obeng ngek-ngek teh. Kayak tenden heula tongkatna. Si budak. Mana nu pegel Neng? Iya. Eta diurutannya. Buah, buah jeruk, buah nangka, buah salak, buah kidong-dong. Buah.
Gede. Cager bisa lempang mah. Neng. Kira-kira gua pengulon ke mananya? Buka lah. Lain ieu masalahna hayang minta diubaran ieu. Gara-gara kamari teu bisa lempang. Aduh. Kunaon bae ieu masalahna lah. Durian bae. Nyelakna takal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih. Lain kunaan ini dia tadi panas balik. Buku tadi nama ndek balik wa. Ya. Berhubung ieu pegel cenah. Kami ge sarua ieu sukuna ieu rada jejempereun. Iya mau ubar iya. Ubar Daun gobes. Jeung iya karena sepagar pentil. pentil dikumakeun. Kayak iya ubar batuk iya. Lamun batuk naon gitu pegel iya. Kayak orang tagak tah kitu tah. Nah, tah. Ya dari ya. Tah, geus dahar geus. Naon tadina kanas nu dibeula ieu nu dihakan. Ih tata kanas. Atuh ya. Ngeunah ieu Ngeunah, ubar naon? ubar lieur. Tadi teh apan ubar sakalor. Coba ya. Pan ieu nu nyere kunaon nu ieu. Keur dahar baca. Ngeunahnya. Geus. Coba tiur makan ya. Wih, atuh nu bener bae, Pak. Kaget cager ya. Bisa lempang yo. Bisa. Bener. Keur dahar eta na geura. Kuari daharnya. Ya. Neng hayangnya. Ya. Jeung acan telnya. Ya kunaon deui kitu ya. Hah? Kayak ubaran deui urang. Geus ulah ieu mah. Ah, Ulah. sekalian mumpung. Geus ieu mah cager ku acan tel. Coba. Hop. Cager Kan kagak. ieu dibahae nu diubaran. Kunaon obat ieu rasana kieu? Yo obat ta kanas ieu mah. Dwe. 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 Neng, ulah ninggalkeun acantel deui nya. Moal. Acantel tanpa neng amoy. Beuh. Pokona mah hayang nempo ka hareup beh parowek. Rasana kumaha bae ieu. Tapi amun aya neng amoy mah beuh, kadeleuna ge caang teh. Dong bulan purnama. Komo wajah neng amoy. Coba lihat. Beuh, cantiknya. Kabogo acantel mah pokona dia ada duanya. Neng amoy. Beuh, mani geulis. Ulah sampai ka cantolku cowok lainnya. Tetep ku acantel be. Heeh. Beneran? Serius? Serius. Anu bedas ngomongna. Serius. Oh, ai serius mah. Ge. Kita sore yuk. Nih, pegel nang. Kita pegel kan? Bisa. Ayo, sugan bisa lempangnya. Ku pangulon tadi disembur. Yuk. Aduh. Lapar ya beuteung yuk. Beuh, bener. Aduh. Kemana si Dugulnya? Dugul. Kemana ya? Kita masuk ke situ macul. Aduh. Kemana si Dugul ya? Zamannya si Dugul. Mana mang? Mana mang? Gimana bae mana? Hah? Jangan kurang dipanggil-panggil. Nandong bedul bae ngorekan eta. Ya. Ulah boga batur mah. Bahaya. Gimana? Ulah yang mah ina bae nya. Una. Bukan rokok dah. Ya. Dia nya urangnya. Masuk. Yuk. Mesti beli baju pugu mah ieu tah. Balolong. Baku berit ya. Ulah, sarobek. Kita beli baju. Ulah yuk. Aduh. Jangan mana kemana baik tadi ha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rokok nama dak. Lain itu dek ya.
Boga penyakit burut gitu. Ditantel mah padang-padang eta boga penyakit burut. Waduh. Coba. Burut meremudak. Ubaran ku gitu ieu. lah, gagah di lempang ya. Ubaran ku daun babadotan. Ya. Lain Aduh. Ngeunah rokok. Jadi beda suara geuing saroko mah. iya ubarnya ubar burut. Engka dibebek. Ya. Ya, cekel ya. Oke disemburkeun kana anak ayut mah. Waduh, geus kitu banyak. Sing cager. Itu. Nek diubaran ku ari moal. Aduh. Moal. Nek Oh, ulah gitu nya banyak. nu moal. Ua nek dong Kacungan nu kamari teh. ua nek dong cantel di Sugan ieu. manggih buah-buahan deui. Ya. Nek dong cantel yuk. Waalaikumsalam. Anu hampura. Aduh. Ayo. Buah-buahan deui nu kamari teh ngeunah. Ibu nak kurang. Aduh. Aduh, orang dia lempang ge aduh, teu kawawa. Aduh, kaberatan teh nya. Si santel mah aduh. Jadi burut lah nama. Aduh. Aduh. Ke taman bunga yuk kami makarasal di dia. Heeh, kami kararasal hayu guys, sugan panggil si Amoy. Alhamdulillah pengaruh di ubaran tua pangulon lempang ge beus geus kuat deui ieu. Doang nak bala belumpat jeung sireum mah eleh sireumnya. Ieu Neng Amoy lain geulis amat ieu. Beuh. Senyumna Aya di dieu Kang Cantel. Kumaha damang? kunaon ti dieu nu cager eta nu pincang. Lumpuh mohon kumaha aduh, patah hati galau. Galau. Mangkana hirup mah ulang akan ieu buah galau. Tenang deh ubaran ku ieu ya. Kede di ubaran. Atuh ulah eta mah kabogo acantel. Bogon teu. Bogona saha? Cantel. Atuh Terima batu. Ejeng ieu. ulah teu bisa. Aya hiji deui daek teu. Gulis. Awewe. Oh mana? Aya pokona mah. Jelmana senyum-senyum bae. Mantep. Daek teu. Daek. Benar. Gua nyesel. Moal. Dugul. Kadieu. Adewe yang atuh. Yo, awewena yo. Gulis yo. Ih, kumaha pan moal nyesel? Iya awewena. Itu bacot. Ngas, kuari ulah kieu ulah kitu. Ngas, ngobrol duanya. Enggak aing asa ngomong yang Kami dekat itu heula, dekat taman bunga nya. Ngas. Tah. Aduh. Aduh. Orang ieu jeung suku. Aduh. Tapi galau ya akibat jeung robah ya. Dan ini mengarana taman bunga bagus kan? Benar bagus. Oh, sama ya Usi. Assalamualaikum. Salam. Gua ada di dia ya. Kenapa di dia? Jangan dulu taman bunga. Oh bener bagusnya. Cocok dia jeung selfie mah ya. Ya, Ayolah orang selfie. ayo selfie. Ya. Saat itu. Ah. Selfie. Kodenya ketenya ha. Selfie aja nu parawan mah doang na paling kasep ieu mah. Batu acan teh pokona mengahiung. Bang Barakumbang. Bang Barakulon. Beneran paling kasep mah acan tel doang. Doang duduknya. Hujan. Hujan. Nges ulang ngapenan HP. HP na payahan. Ya. Kek. Aduh, ya udah. Doang duduk. Balik yuk. Ayo, berang. Hai.